Diajar sholawat. Mohon hayang diajar kita sholawat. Eta jeung buka salat. Jadi kamar sih teh. Apa bangun ya, Mak? Sambutan lah tadi abi maranta sambutan. Oh, tadi pun tadi dibayar. Maaf. Tarik teuing atuh. Mana kan tadi ya? Aduh, Sambil Hayang diajar tadi teh. kurang teh corona teh ka dieu. Banyak corona ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, I would like to thank to you for coming to our party. I hope all of you enjoy it. This time all of you are going to perform the called the Islamic. Alright, thank you. You know, thank you. Ada yang bahasa Arab Inggris gitu, itu biasa bahasa Sunda. Manis itu. Kalau ngarekan ke orang Subang, setelah bararisa bahasa Inggris. Oh, emang bisa bahasa Inggris? Kudu bisa, sebab naon tak iya. Contoh ayeuna orang datang wabah penyakit corona. Tong bahasa Inggris gitu atuh. Kudunya sebab naon lamun teu urang bakal kamu bodoh teh nyoka samaran tingali. Iya. Gitu. Bahasa Inggris kudu bisa. Bisa gitu bahasa Inggris? Yuk baru dak bahasa Inggrisnya satu apa? Tah, itu cirining urang di rumah geus palalinter. Udah abi kayak pintar atuh kieu. Pasir Karemi, cetek sejarah news. Nyocok sama pasir kali, atuh jauh pasir kali di Bandung. Iya. Babin sa Mas, non? Babin Mas. Bin Mas. Alhamdulillah tadi bisa rugi. Lain kala eta bisa bahasa Inggris eta. Bahasa Inggris mah bahasa Inggris na mana bisa teh si contoh bahasa Inggris hiji naon? Hiji mah wan babari atuh. Dua Wawan, tiluan, opat gaple. So, di mana-mana ge obatan mah gaple. Laras Pak polisi pun tong ditewak abinya. mana masih teh kana gaple we ngan gaple urang dia beda jeung gaple maneh Ari orang dia? maneh mah gaple na teh bala genep Heeh. main kartu ari urang dia mah disebut gaple teh lain eta Naon? gaple teh gaul tapi soleh tepuk tangan heula sampai meh corona datang urang dia mah geus sehat duluan Nya. tempo saur Pak lurah tadi kompak luar biasa kompak mana ge Nya. kurunyung datang ke dia siapa huntu teu kompak kompakin dong Nyakeun bae atuh urang mah beuleun imah leutik badag-badag huntu atuh. batur mau ukuran standar dari siapa huntu leuwih Nyakeun bae atuh daripada kurang. Jeung merosot atuh dia. Iya merosot. Meniru wasabi. hiji naon Wan, dua wawan, asal aya wanan sih mah kita orang mah gitu. ari ieu bahasa Inggris naon eta jam Aklok. Jam aklok. hari jam 1 Wan aklok. jam 2 Tu aklok. jam rusak Oklak eklok, oklak eklok, oklak eklok. Di mana-mana ke jam rusak mau pak. bawa saya kadinya ke Puja Sera Mana ke udah sera? ke Puja Sega Sera. itu mah omean jam rusak Tadi bahasa Inggris atuh biasa we. para rawis sedaya kakung saha putri kang kula hormati sederengipun kula nglajengaken benemelan kang dereng rampung langkung Nanging tawa ngono lintang cahai. Risa ngareken ngawayang kulit Atuh geus bahasa Jawa eta. cek urang sing bisa berbagai macam bahasa sia teh urang unggal panggung ngabejaan ka maneh Nya. nu bete bahasa Jawa urang di dieu teh kabeh urang Sunda unggul aya urang Jawa ge Tapi meureun pasti di aya beda. Subang teh maneh kudu bisa bedana Sunda jeung Jawa mah a jeung o Oh, bedana Sunda jeung Jawa mah a jeung o. sok cobi teruskeun lamun cek urang Sunda Sulanjana Mun cek Jawa Sulanjono asal aya o hanya lamun cek urang Sunda Dana Heeh. di Jawa Dono urang Sunda Nanang Mun di itu Nono rek nanya. Abi rek nanya. Mun misalkan di dieu mah misalkan mangga ari di Jawa monggo bener mangga monggo. Mun misalkan di Sunda calik di Jawa colok emang ada pertanyaan sih mun misalkan mangga calik
monggo colok. Mun misalkan geus calik teh pasti baalnya. Misalkan mangga calik baal. Monggo colok, Bo. Ya, mana kecelakaan jeung. Urang mah bisa kabayang mun misalkan di Subang mah kan mun jual rujak mah ngeunah. Rujak. Di Jawa mah Eta teh. di Jawa? Di Jawa mah lain. Kumaha? Rojok. Kabayang balik dagang maot. Tah, ya Pak Lurah, pami di urang apaan? Aya Pak Camat. Ya. Kami persilakan Bapak Camatnya untuk naik ke panggung. Amun di Jawa? Di Jawa mah lain atuh. Kumaha? Kami persilakan kepada Bapak Comot. Atuh dicarokol atuh dicarocolan. Disangka BSIR. Hayang Anu mata, anu mata kudu bisa berbagai macam bahasa. Lamun teu bisa urang bisa kabobodo teh nyok kasamaran tingali. Nya. Nya marurang kali urang alit keneh ieu cobi. Ayeuna diajar bahasa Arab. Asupkeun ka PAUD, asupkeun ka madrasah. Nya. Dialit keneh supaya naon bisa bahasa Arab. Abi kada bisa bahasa Arab mah. Abun bapa umun indung walidani indung bapa jadatun intut imbang depan ini dreng Di mana? pakai lagu supaya ngeunah maksud teu diterusin Pak Ustad. Namanya kitu we saeutik. Hah? Manya nu tron. Eta mah urang nu nambahan senten itu bener. Abi gak bisa ndoman kitu mah saeutik. Cing nyok mana kumaha dong? Anak Adam di dunia teh gembul nyatu. Alah, siap mah. Eta nu Mane eta mah? eta anu raos gembul nyatu. Gitu dah. Hidun hiji isnatun dua salah satu Rebo Kamis Jumaah Sabtu Minggu Senin Babayar. tuh siamanya zamane masih ke Bang Emok wae hubungan Meni polotot. Wahidun Teu hayang ah polotot wae. Jawab. diajar bahasa Arab si tong makan jauh-jauh Nya sok biasa. Satu, acan urang heula wahidun satu, isnatun dua, salah satu Rebo. Tuh eta salah saan. cik mana nu ngejah Cing. sanes Wahidun. hiji Naon teh teh? aduh Abi nya mata yang diajar teh gitu. Abi teh biasa bahasa Arab gitu tah, santeuna saat diketik bisa Arab. diajar dari solawat Nah, gitu tah yang salawat. aduh lur teh Satu. acan urang heula cicing Siap. biasa apa make lagu supaya naon supaya budak betah diajarna nya Siap. ayeuna mah alif-alifan oge pan dilagukeun supaya naon supaya inget tereh nyerepna Siap. mata pelajaran ayeuna leuwih tereh nyerepna ka murang kali tibatan baheula zaman urang sabangun geus sebagai macam cara jeung teknik dina ngeuning nyampe Oh, disampaikan. ceramah ge anu mah disebut bajidor disangkana teu bener Lainnya. Kan enak mah zaman singkatan model baju. disangkana teu bener urang cenah rek geus siap-siap bapak-bapak teh gua cenah aya bajidor urang rek pesen lagu siuh siap lain ieu mah bajidor teh bareng ngaji jeung para podor Tah eta harus. Karena enak mah zaman singkatan teh oke. singkatan Model bajidor Pak. bajidor ayeuna urang kudu apal Ya. ya macam-macam singkatan Ya. COVID-19 corona padahal mah eta teh ya jeung bla 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 artina ngan urang teu apal Model bajidor pada ngaji jeung OTW tungguan we lain atuh. Assalamualaikum ASS WR BB WB ke segala rupa Model paramek. naon paramek Obat nyeri sirah. Obat nyeri sirah. Tuh apa paramek acan. aduh Cek abi tara make ieu eta mah. padahal naon cik ibu bapak saresna mah sepuh urang teh geus naon teh geus ngiratakeun zaman baheula ge disebut kirata naon kirata teh dikira-kira tapi nyata aya di zaman baheula coba laguna coba kirata ayeuna zaman singkatan bahasa direka-reka sok sanajan cepara sastra kirata kira-kira tapi nyata
ayeuna zaman singkatan bahasa direka-reka sok sanajan cek para sastra kira-kira tapi nyata cobi kadaya korsi cokor di sisi tuh bener tuh ari comro oncom di jero ari cangro kacang di jero nah awewe kacang di jero mana yang kurang Itu pan itu kayak kacang di jero atau sarua. berarti mana karena bahasa Sundana siapa teu diajar Apa itu kacang di jero? Jadi ada sarua kacang di jero. iya mah kirata singkatan kirata dikira-kira tapi nyata Nya. singkatan Apa? Awewe teh nya awewe si majol kacang di jero ya kiratana awewe Ari awewe naon? awewe lowe aha ehe Diam. ayeuna zaman singkatan bahasa direka-reka sok sanajan cek para sastra kira-kira tapi nyata balik deh korsi cokor di sisi tuh ari misro amis di jero ari combro oncom di jero nah nini peot di jero Ari kasih itu dahareun eta aing nini atuh. Mana emang geus Kotak naon sarua odading atuh. Geus ro ame nini urang jieun ka tepel. Hakok teuing mah kumaha. Monya atuh da ka ditu bener ka dieu nini. nini peot sabelah Terus sabelah kabeh beotna ge. Sok tingali ku Aogi. eta mah geus zaman singkatan tuh Iya. bapak polisi poli jeung si Aipo. politik apapun dikuasai untuk menegakkan hukum Wes, Arili. lincah dan gesit dalam memberantas kejahatan Etas. Terakhir. Si siapa tahu pulang dari sini saya dapat janda satu lamun dina tipe tipe naon dong? iya ketua DKM Ketua DKM tipe naon? lamun dina tipe ya tipe tamtama Apa itu tam-tama? tamtama teh tampan dan tahan lama Yes, benar ya. Bapak TNI Bapak TNI, ya di Babinsa Babinsa. ya termasuk tipe nate tipe Bintara Apa itu Bintara? bintihannya bikin istrinya sulit bicara mohon Palura Oh, Palurah. Palura mah termasuk tipe perwira Apa itu perwira? perabotannya selalu dibawa Ya Allah, biar lagi simpan. Cicing kalah ya jangan dia. Tak mungkin. dari mana Iya, tuh, iya. singkatan zaman nama Iya. naon Iya, hoyong atuh siga gitu. mana Hah? tipe KTP Naon KTP? kolot tapi peot Abi mah leuwas bahasa tadi ka dieu. Pan ngalewat jalan cagak maju naik motor. Iya. Ningali aya plang. Polisi 200 meter edan jagung sakumaha cenah. Polisi 200 meter. hari mana tak iya mana sih teh nu sebut salah kaprah teh nu tadi mana juga bahasa Jawa Heuh eta ya polisi 200 meter jagungna sakumaha ari oge. Terus lain bapak polisi anu jagung 200 meter naon eta? jarakna Eueuh bacaan jarak polisi 200 meter kabayang teh jagungna sakumaha. Maju deui abis eta leuwas deui wae. nah Sate cenah 100 meter. Panjangna sakumaha, ningirana sakumaha. Teu kabayang eta nu ngadaharna saha? Polisi nu 200 meter eta nu ngadahar. Luar biasa. Nya polisi. Aya wae. ya ada sholawat lah Tah, atuh. iringan ibu-ibu sadayanya Abi ge buka sapatu lah. sakumaha Salatullah salamullah Mending kacang di jero gitu teh. kemenang Atong. urang oge teh lamun lain acara Isra Miraj mah Ya. urang teh edan-edanan hadur teh bisa menyesuaikan diri Ya. ade ayeuna kerja mana ieu urang wabah penyakit kade urang sih bisa menyesuaikan diri dina gaul Ya. hiji urang rek gaul jeung sasama jeung kitu wawuh mah kade Ya. bener aya jelema nu lain nu asing kade lain hartina urang curiga ku goreng Tapi suudon lain tapi urang tempoh heula kasehatanana tempoh ieu jujutanana di mana ya. lain kurang masalahna bisi kakenaan ku virus Nya tong kepala toko aya tuh. Biasa we biasa.
Kapan? Kali setik. Tadi dinya we nu ka dieu teh seeutik. Jadi Mana? seeutik kayaknya seeutik. Setik teuing sama tuh. Sieun atuh. Bade tadi. Tong nyarekan deui. Moal. Nyarekan di babuk ceuk wae. Itu. Ada mana aya Pak Ustad uang aing. Bener Pak Ustaz. Allah. Yuk asik. Atuh. Direken tunclang teh. Ya yang diajar sholawat kan habis itu sholawat. Direken ponglut sih mah. Ya. Ih, si ibu ningali wae. Kuda kieu abi kieu saeutik. Data beunang kieu unggul celana sumpah demi Allah. Tuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Setik mana nurutan juga ibu-ibu ya. Nurutan diuk. Lain diuk teh. Habibillah. Saeutik. Ini saat Habibillah. Siap. Halus. Ya. Habibillah. Oke. Ada ya. Ya. Habibillah. Halus. Siap. Habibillah. Habibillah. Yo atuh. Habibillah. Ya. Setik gerakanana. Tongongkeun deui teh. Salatullah salamullah ala toha rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin. Ala yasin. Ai manusia teu kakeunaan ku corona mah. Apa teh kieu ambil? La ilaha illallah ari maneh. Ongkos saeutik tadi kieu. Jawab atuh dan jawab. Ilu mana juga mustami habibillah. Oh, Habibillah langsung. Jawab seeutik kudu bae make kekerasan. Ya biasa we, ya polisi bejakeun ke polisi. So, kayak ditewa ke polisi. Mau nulungan urang mah. Siapa teh? Habibillah. Tadi ayeuna teh. Tuh. Oh, kita Ari waktuna zaman teu. Ya tuh. Teh malan kumaha teh habibillah. Ya. Tuh nih, popol. Ke polisi pangnemakeun atuh. Aduh. Teruskeun ka polisi teh coba main tembak wae. Ya. Sok bisa. Habibillah nyaho saeutik oge. Ganti ku sunnah. Sok. Mana picelakaan saya teh sholawat teh ngagungkeun Kangjeng Nabi terus diheureukeun. Kumaha mun urang ku Pak Ustad balik ti dieu teh menang balik saya teh. Ah bae rek manok we di dieu. Sugan Lain kuna naon saya dosa di mana? di dinya we nu dosa urang mantep. Di dinya nu nyanyina Nu salahkeun biasa. urang Nu dosa sa? maneh. Simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Habibillah sosok atuh. Kuat ya. Ganti ke sana. Ya. Bapak lurah getol ibadah, getol salat, getol ngaji, unggal poe gawe ka masjid. Bapak lurah Habibillah. Tuh nya eureun deui geus Habibillah bener. Nya disaksian nu kabeh kita Habibillah habinya banyak. Ah koprok we siapa tuh? Kan tadi kita Habibillah Habibillah mah teh anu tadi. Ayeuna Bapak lurah getol ibadah, getol salat, getol ngaji, unggal poe gawe ka masjid. Lain Habibillah teh malana teh asuka surga. oh asuka sugra Surga sugra asuka surga. asuka sugra Surga. 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 Tak untuk mana maksudnya hal aja kita seadiknya. Surga. Surga. Untuk siapa?
Nya asup ka surga. Ieu nu getol ibadah, getol salat, getol ngaji, gawe ka masjid, ieu kabeh wae lain palurah unggul. Siksa bae nu kumeuleuh di alam dunya. Getol ibadah, getol salat, gawe ka masjid, asup ka surga. Siap. Karena Siap. budak awewe, budak lalaki, beda pisan kaulinan. Nu awewe nya boneka, nu lalaki Asup ka surga. Sukses bro. mana mah ieu dengekeun urang. Lamun mana jadi mustami dengekeun heula urang. Apa didengikeun BG asup ka surga? Cenah kita tak kitu hungkul Pak. Budak awewe, budak lalaki, nya beda pisan kaulinanna. Nu awewe nya boneka, nu lalaki lain jingjing asup ka surga sia teh. Tapi Nu lalaki nyoo kaleci. bejangan tak tadi atuh. Nu awewe nya boneka, nu lalaki nya tarasi. Kaleci di mana? Hah? Kaleci lintara. Kaleci, nah eta teh kaleci siap. Ya. Siap, nya kaleci. Bapanana getol ibadah, getol sedekah, mere mawe. Unggah poe gawe ngawirit, bapanana Nya kaleci. pananang sia teh tang ngawirit ku kaleci ari mana sia teh kumaha ari mana? Apa neng langkung gede. Astagfirullahaladzim. Aduh, beja-bejaan atuh leres jadi abis salah wae. Kau mah suka memperbesar kemaluanku sih. Ya nu tukang sodako, tadi Pak Ustadz ge kuningakeun sia teh nu tukang amal, tukang jariah, mere mawe tukang ngawirit. Lain ngadu kaleci sia teh. Nya naon atuh? Asup ka surga. Mung ge salah asup ka surga. Didinya nu ngabejaan, didinya nu nyalahkeun. Kitu didinya mah. Moal edan wae euy. Asup ka surga di mana? Budak ceger. Tukang gelut, tukang judi eta, tukang mabok, unggal poe gawe pasea, budak ceger Asup ka surga. mana mah ceuli sia mah meureun. Ceuli naon? Pan ceuli mah biasa kieu. Ai nu ngusir mah getol sodako, getol ieu sia kalau ngadu kaleci mah sulina suka surga di mana? Salah wae. Tukang mabok mah teh. Kenapa sih aku? Tukang mabok, tukang judi, tukang mabok, tukang tarok, tukang parasia ini suka surga. Asup neraka. Abi mah teu meunang asup neraka mah. Kuduna asup naon? Kita asup abri nya cek lah. Sakola sia mah teh. Hari neraka sakola we. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bapak, ya, anu ngaran tukang mabok, tukang judi, tukang minum, tukang mabok, tukang rok, asup neraka. Asup neraka. Tah kitu atuh bejaan mah. Ya. Bapak TNI getol ibadah, getol salat, getol ngaji, unggal poe gawe silaturahmi. Bapak tentara Asup neraka. apa? Tapi tengah tidak minta ieu jelema. Bapak hapunten bisa Bapak. Tah apa? Pre, Augi, Bapak tentara teh sasalaman teh sasalaman we. hari kuduna kumaha? Nu aya kertasan teh geuning. Semua. Hari mana? Kapalura, di mana Kapalura? Sok, salaman ke Palura. Palura, mana Palura tadi? Iya. Palura, namun orang bengkel Palura. Hari mana sate kade? Sok nyok jero di mana? Anggar Palura ge kertasan. Maksud mana naon sate kertas naon? Aya nu amplop-amplopan teh geuning. Nya, Ya, udah. Abi teh salaresna teh hayang ninggal gambar Soekarno Augi. Hayang kamu gambar Soekarno? Heeh. Nempos itu ka museum. Henteu aya nu dina kertas nu beureum teh geuning. Soekarno jeung Hatta. Oh, mana hayang nempo eta? Boga teh Palura? Nya. Nah, Allah. Dicelakaan sate mana mah? nya teu Augi salah wae abi. Lain salah wae sate. Kade nu ngaran salawat kamu. Mana ngaran sa? Udan Di mana? di Cihanjuang. Eta jauh-jauh bener. Hah? Ceuli sia umeureun paingan.
Lain culi nanya kayak wah nyiha tuh. Udan. Di mana? Di Cihanjuang. Eta tiga Cihanjuang ka dia nana. Hah? Paingan sama ceuli tadi teh atuh. Di dinya di dieu. Tok. Nanya wah nyiha aing gak bisa tuh. Saha ngaran? Ogi teh singkatan. Tina Orang ganteng dan intelek. lain orang ganteng dan intelek oke mah. Orang geuneuh dan hitam. Ini yang orang ganteng intelek. Saha ngaran? Ogi. Alamat Bandung. hobi. Uput domba. Hai bener. Tadi ini jam 4. Heeh nya. Hai bener sebenarnya. Di jalan aya nu bara main beres sodako. Aing ge bisa sih di dieu sok. Kira-kira gitu. Ya. Ngaran sama nih. Udan Ima di mana? di Cihanjuang. Eta cijangan. Ah, keren mah ku Ogi. Naon dari mana sih teh? Ada Ogi nanya naon? Domba karena usaha. Ku Ogi. Eta geuning anak domba ka Ogi, bapak. Menileukeun ka domba ieu. Oh, coy alus-alus. Itu teh ceuli ka mana wae. Balurah gaduh teh gambar Soekarno. Geus cing. Kita pilih. Jangan memalukan begitu dong. Ya kan seenggaknya aku mau tahu gitu gambar pahlawan gitu. Kalau enggak itu Patimura juga nggak apa-apa. Iya. Aduh, dari mana? Ibu, bapak.